barayakita.com. Baraya, wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dang, alhamdulillah patepang dangu deui sareng dongeng si Abah. Masih neraskeun dongeng ngawadalkeun nyawa kengeng Bapak Muhammad Amri anu dicutat tina buku dina judul anu sami Wedalan PT Kiblat Buku Utama anu alamatna di Jalan Gumuruh nomor 38 Bandung 40275. Telepon specs 0227330585. Emailna penerbit@kiblat@yahoo.co.id. Kanggo nomor yogikeun buku ne kanggo diaos di bumi mangga tiasa sumping ka alamat anu tadi diuniakeun. Kamari teh parantos dugi ka seri anu kalima. Urang neraskeun ka seri salajengna seri kagenep. Kamari teh dugi ka mananya cing urang wangsulan di sakedik. Engke di mana amprok jeung kiai datawar daya kudu nyarita. Wakcakeun dosa maneh tuluy neda sih piwelasna supaya maneh dirawatan. Engke maneh dipikawelas ku kiai. Tobatan sagala rupa dosa anjeun. Doana kiai bakal dikabul kuno kawasa. Maneh mangih jodoh di dinya tina kahadean anak kiai. Dina kadalapan poena sanggeus kawin maneh hudang isuk-isuk lilir bareng jeung datangna deui ka nyaho maneh sanes kara anu geus diaji inget deui tapi nu hadena anu benerna nu gorengna nu mawa sasat mah terus leungit tina ati maneh iteuk maneh sirungan sarta kembangna seungit matak seger anu ngame. Kiai bungaheun teu kira-kira ngan maneh bakal panjang umur tau henteu. Urang teu nyaho. Eta baris kajadianana engke di mana umur maneh nincak kana salikur. Ceuk dina implengan dina ngimpi teh cacaritanana penghulu. Ari lilir bet geus caang, manuk-manuk geus recet di sarada. Peuting eta walia tibra sarena. Beda ti sasari. Awak lesu jeung nyareri, beuteung panas teu pati karasa, da bunga meunang impian alus. Kajapara hayang geura nepi ka ajengan, hayang geura gok. Mitra kaum dangu, sanggeus tamat nyaritana walia naros ka ajengan. Kedah kumaha abdi teh? Teu kumaha, jeung nu diteangan geus amprok. Sumohon sadaya-daya abdi nyangakeun diri sakujur. Sabara tahun umur? Sumohon ka-20 ieu upami telepat mah. Upami abdi teka tampi kedah ka mana atuh? Ayeuna mah ji geura sare. Dirman nyaring keneh meureun. Sampeurkeun ka ditu. Isukan isuk-isuk dagoan di dieu nya. Mangga cik walia. Heueuh cik atuh. Geus liwat tengah peuting ieu. Mitra kaum dangu walia indit nyamperkeun Dirman. Ajengan lungsur kaburuan masigit, rek ninggal ka langit, medem, bentang nu tembong ngan hiji dua, kitu oge patarenggang jeung dihandap deui. Nah ieu kitu budak teh, ajengan ngagerentes saurna salebet tinggalih. Tapi ku pisan totonen, eueuh ilapat, ari sada moal manggih deui. Ngan lah kosong pisan. Mangkaning umur 20 tahun jalan. Mitra kaum dangu tidinya anjeuna abdas cat deui ka masigit
dag netepan sunat hajat 2 rakaat. Satu tasna ngadoa nyuhunkeun terbuka. Isukna rebun-rebun keneh walia geus campego di gelodog masigit. Tempat tempo ka jero. Ajengan teu aya nu saralat subuh geus budal kari anu kaberangan. 2-3 keur ngagoro salat subuh. Walia waas jeung kabita, tapi teu bisa poho deui rukuna, poho deui syarat sahna, teu nyaho batal haramna. Ari bareto manehna geus percaya ngimanan. Nu entah salat bijil di masigit ngaliwat ka deukeut manehna. Walia teu kuat nahan cipanon, curucut bae ngamili, inghak-inghakan nyuuh kana golodog. Tina bangetna ngarasa sedih ati, perih alabatan digerihan, nepi ka les kalengar. Harita karasa nusa nyana ku walia nyerina leungit ajian, leungit pangaji, leungit pangabisa, lantaran nyieun dosa. Lamun teu dipaparin inget bareto bisa ayeuna henteu taksiran moal karasa nyeri. Walia lilir sote diguyah-guyah tak-takna ku ajengan. Kulisik cengkat panonna rami sakene. Red ka ajengan. Gero teh. Tobat pangeran. Aduh juragan teu kieu abdi. Nanganan siksaan langkung teu kieu mah. Walia sing inget sa ieu tanya ajengan. Aduh Gusti, panginan teh juragan penghulu. Bieu teh abdi ngalenyap bawaning nyeri, digebos sareng dijotosan ku pakarang anu sarareukeut piwarangan juragan penghulu. Ngimpi meureun maneh teh. Sumuhun manawi, nanging parantos 2 sasi disiksa kitu. Dupi bieu badan abdi beulah, jajantung remuk ajur. Ngimpi. Geus lila di dieu. Taros ajengan deui. Duka asa teu acan nanging asa parantos lami pisan. Tadi kami balik entah subuh. Maneh eueuh di tempoan teh. Ari ka dieu deui kasambak maneh keur nyuuh. Sumuhun pangresa. Peuting teh maneh di janjian lain. Sumuhun. Tah heueuh kieu geura. Kami teh hayang ngarawatan ngan ke. Naon saknya-nyana karep maneh hayang cicing di dieu. Sumuhun, upami katampi mah bade ngiring masantren, hayang ngupingkeun ajengan ngawuruk, sareng kumargi teu gaduh naon-naon, bade ngiring kumareb wae ka ajengan. Naon sapiwarangan, selang-selang tina gawe, abdi hayang ngupingkeun anu ngaos. Ari ngarawatan hayangan susah kumaha pipetaeunana. Mitra kaum dangu walia ngadeg-deg pok ngomong dumareuda. Jadi abdi teh moal ditampi pangresa. Lain kitu. Kapan geus disebutkeun bieu oge ngarawatan hayangan kumaha pikeun maneh. Kapan teu bisa ngaji Quran acan. Arunu sejen geus laluhur ajianana. Abdi mah asa diwidian ngupingkeun oge. Ari ajengan ngawuruk parantos cekap di dieu wae ngupingkeun ti golodog. Mitra kaum dangu, ajengan ngahalas manahna pok deui sasauran. Ka maneh kami teh nyaah karunya. Ka itu santri-santri anu sejen nyaah jeung karunya deui. Ka maneh teh tega teh. Bisi dipake gogonyakan, dipake heureuyan, meureun maneh moal ngeunah, dipake silip jeung sindir sampir. Maklum barudak ngora, loba baturna di tempatna sorangan. Kanu anyar, maneh oge meureun nyaho, da geus ngalaman pasantren. Sumohon pangresa. Tah kitu. Ari ka santri-santri karunya teh meureun maranehna rugi. Sabab saha-saha anu ngahina batur satemena ngahina dirina pribadi. Darajatna turun, ngajauhan ka sawarga. Hayang ulah kami nyelakakeun anak sorangan sasatna. Beunang kami niup-niup, kari-kari digebruskeun, dilalapkeun kana naraka ku sorangan. Jelema anu ngawirang sanak deungeun dihareupeun jelema loba, dikaluarkeun tina ahli sawarga, lain rugi gede eta teh. Sumuhun, perkawis abdi mah
nuhun-nuhun oge ngaranapan panghina, hayang ngalebur tapak, talunganan pada mikanyaah, panginten abdi moal perih. Heg, mane arek wayahna, orokaya itu kumaha, dihalanganana meureun kararugian, sangem ajengan, atuh dihampura bae ku abdi ti ayeuna, bilih aya anu kitu kieu mah ka abdi, rek timbang ngampura, taros ajengan, sumuhun, nah maneh moal era, moal, margi abdi mah sanes bade ngaji, ngarah pinter, atanapi ngarah ganjaran, hayang tiasa wae, sejak ngalebur dosa. Nya ari keukeuh jeung keukeuh mah heug jig ka itu diuk di juru. Tuh barudak geus daratang. Mitra kaum dangu walia curing hak bawaning bunga, marah mai beungeutna sarian, panona sorotan. Tigolodog init kacai, ngumah suku, tuluy unggah ka emper gek diuk nyempot di juru. Geus kumpul santri-santri prung ajengan ngawuruk, walia ngabandunganana mani peureum bawaning kuhusu. Lebah kecap atawa kalimah anu wawuh deui mani imut bunga, lebah aya anu teu kaharti katerangan ajengan manehna merengut. Kerung bari nyabak tarang ku ajengan mineng direret. Jadi kauninga suka dukana ki santri ngaregepkeun ngaji kaharti sawareh. Di barang perlu ngaji, santri-santri rupa-rupa pemolahna. Red kanu anyar tuluy noel ka baturna, nu ditoel ngarti kana maksudna. Serengeh seuri, sawareh aya nu selireret, tuluy ting karuwes. Najan uninga oge ajengan api-api teu uninga bae. Peta-peta jeung isarahna santri-santri kasurti. Silibna sinir sampirna kagalih, kabeh ditujulkeun ka walia. Ajengan tambah welas manahna. Walia oge da lain jelema belet. Kaharti karasa nu sejen yen peta kitu ka manehna, ditampana ku kabungahan. Aya kene anu malire atoh hirupna guna keur ngebungakeun hate batur. Mitra kaum dangu ku manehna dieunteukeun kana bodor. Ceuk itungan manehna bodor mah nyeun pikabungaheun, pika serieun teh ngahaja ku barang pake mahiwal, tingkah pola minculak, budi parangi jeung ucapna jijieunnan. Ari manehna nu sacarewelena matak jadi kasukaan batur. Jadi ana diheureuyan kuno deukeut diukna ngalawana ngan ku seuri. Mitra kaum dangu ajengan ngaluarkeun masalah santri-santri pada nemongkeun pahamna sarta didalilan boh ku ayat Quran boh ku hadis. Walia teu pipilueun, cicing we ngadengekeun. Bubar ngaji riab santri-santri sawareh ka pondokna nareuneun kitab. Sawareh deui ting koloyong nganapeun kai ngadoniis. Walia initna pangpaneurina tuluy ka taman karalang kuriling neangan anu buni. Manggih ruyuk tangkal kembang, do kembang naon teu nyahoeun ngaranna. Repeh sora bedug ngong nu adan. Di sisi balong deukeut masjid regreg anu wudu. Walia oge milu makmum salat lohor. Bada salat walia ngincid kana ruyuk tea. Sup kajorona yuh pisan. Gek dina akar yang saya kana dapuran. Reupeurem pok ngapalkeun anu tadi disaurkeun ku ajengan. Dirman kata tangko teteng neangan, heug nanyakeun ka santri duaan tiluan. Kabeneran nu saurang nyahoeun. Losna kadeukeut ruyuk omongna. Kakak teh neangan aki-aki 7 mulut. Lain aki-aki. Pantar ujang wae eta teh. Nya nu diiteu teh tah eta eyang kucelod itu kertapa di guha larangan. Nah make kucelod gitu. Santri nu sadian nyampeurkeun pok milu ngomong.
nya kucelnya lodro, luad leod, logodor itu kena panjang. Teu perlu ruguh teuing. Ka mana losna? Ka itu tuh, kana ruyuk, dukarek nyileunglem, dukarek megar. Mitra kaum dangu, Dirman indit ngajugjug kanu dituduhkeun ku santri teh. Anggang keneh oge Dirman geus ngadenge nu ngapalkeun beuki deukeut beuki tetela pek digeroan. Jang, mohon. Tembal walia. Aya naon kakak? Nyarakahkeun bubulieuna keur make kudu diala. Na teu hayang dahar? Keun wae kuring mah rek puasa. Moal daharnya? Engke wae buka. Kajeun ari moal mah. Isukan kudu hidang. Tong ngahesekeun make kudu diteangan. Mangga. Dirman balik di dapur ngagorah nyaritakeun walia. Mitra kaum dangu saterusna walia saban poe puasa. Sebantas ngaji terus kana parantina nyingkur. Walia daharna teu bareng jeung santri-santri anu rea. Da diberena di dapur ajengan ngadaguan seredan. Ari nu sejen mah isuk-isuk memeh ngaji jeung pasa sore bada magrib. Ari ajengan katumanan kerja di sodagar keneh. Tuangna tengah poe jeung peuting bada isya. Sakali mangsa Dirman unjukan ka ajengan pokna. Pangresa pun walia teh sanes kitu jelema anu mabok ku ajian mah. Nah make nanyakeun kitu Dirman. Sumun eta wae abdi sieun kasiku. Peda cenah sumuhun sok taeun kumawani sumun badan ada dihampura. Teu perlu montong ngahajakeun engke bae dina lebaran ameh teu katangar. Sajeroning sasauran kitu manehna bingah. Wirah ki walia teu diapilainkeun ku Dirman jeung ku santri-santri anu sejen. Oge henteu diheureuikeun teuing, malah aya anu resepeun anu rek saadat mah. Hiji poe tutup ngaji ajengan teu buru-buru angkat, tapi api-api ngilari kitab. Barang santri-santri katingali geus budal ngan kari walia sorangan, anjeunna malik. Walia digupayan srog nyampeurkeun. Kumaha walia ngaji teh? Aya hibar ajengan, parantos aya karaosna. Lain nanyakeun karasana kumaha? Aya anu nyantel? Teu acan ari ngartos mah mung aya hiji dua kecap anu nyangsang. Ajengan ngahuleung ningali ka luhur. Ti barang disaurkeun basana me tepang dongkap ka ayeuna emut bae kana saur ajengan. Pek wakca supaya hampang nu jadi kabeberat hate. Naboga picaritaeun deui. Sumuhun ceuk walia. Cing pek caritakeun. Taros ajengan deui. Bok walia nyarita. Barang ngupingkeun ajengan ngawuruk dina dintenan kahiji pisan. Heureub abdi peureum. Petra raosan teh abdi asa di tengah leuweung. Tebih ka mana-mana. Panas poe mentrang-mentring. Abdi ngaraos halab-hab teu kinten. Di ketebihan nguping sora cai ngocor. Engal abdi ngabujang nuturkeun dongkapna sora. Aneh disampeurkeun teh bet cai kawas nyampeurkeun. Beuki gancang abdi leumpang. Beuki tarik cai ngadeuketanana. Beh kapendak tetela walungan ngocor. Sirahna disawarga. Regot abdi nginum. Nikmatna langkung tina naon. Margi caina herang ngagenyas. Tiisna tiis anu matak seger. Karaosna semu amis. Nanging pibahyaeun diri abdi. Ngagugu kanu ngagoda. Majarkeun eta mah lepat. Aya nu leuwih aheng. Abdi nurut ngincid nuturkeun anu ngawujuk. Neang cinyusu rasiah.
nu sacorna ti sawarga. Leguk-leguk abdi nginum, moho da abdi eukeur hanaang. Nah ari parantos mutik trik horeng teh cai baruang. Abdi gagalapakan meh-mehan kapisanan. Teung teuingeun anu ngawujuk tadi. Ari parantos kitu mah bet ninggalkeun. Nanging pitulung nu agung anu welas asih ka abdina. Abdi wangsul deui bade ka walungan. Nanging naha bet asa tebi-tebi teuing. Ari sorana ka kuping kawas anu caket. Di jugjugna gagancangan kawas nyampeurkeun. Abdi gancang itu gancang. Nanging kapenak teu acan. Hate abdi wuwuh nyongsrong. Alhamdulillah. Syukur moga-moga diparengkeun maneh tereh pinangi bagja. Kitu sangem ajengan sabada ngadenge dongeng nawalia. Sumohon abdi teh moal weleh ngarep-ngarep. Tadi ceuk maneh geus aya karasana cara omong nuker tatama. Sumohon kapan abdi teh teu cager. Nya bener. Kumaha aya karasana teh? Sumohon kengeng leleberan ti ajengan. Kadienakeun raraosan hate abdi robah. Abdi teh asa jadi kurung manuk. Manukna seueur sareng pepek. Di sadana rupi-rupi. Aya manuk gede naker. Buluna beureum. Pamatukna siga pamatuk heulang. Sukuna si ihan. Kukuna rangoa sareukeut. Di sada tarik teu kinten. Dongkap ka manuk anu sanes sering kasilep. Sareng sok maksa ka anu sanes kedah nyengakan. Ngahaminan anu teu nurut dipacok mung sakeak paragat pegat beheungna. Di sadana ngahaleuang tembang. Aing keur nandang siksaan leungit aji liwung paroek pikir. Tapi mosa umur hirup aing nandang nasiksaan. Beureun engke temong deui unggul da asal ge aing moya lubar dosa moya deui. Manuk-manuk anu sanes raung nyarengakan diemohan ku pamuji pangoloan. Manuk beureum beuki beger ngong deui lalamunan. Lamun aing geus lugina geus lesot tina sedih prihatin. Paham deui kana elmu moal galak bantahan. Tapi arek ampuh nurutan nuluhung. Supaya pada percaya sakarep aing ngajadi. Bareng deui manuk-manuk nu sejen nyarengakan jeung pada ngabenerkeun. Ceuk nu sawareh puguh wae. Nah keur naon boga elmu lamun hirup henteu senang, henteu mulia, ku batur henteu diugung, kilang bara nepi ka disembah-sembah teh. Atuh pada ngameuan, pada mika serap jeung diturut sabutuhna. Kerame manuk-manuk di sarada paloba-loba nembongkeun lamun ngalamun mulia di dunya. Jo aya wong alim sumping ngadungkeun manuk di sarada. Teras nempo kana kurung saurna. Ae bet muji jelema ngarep-ngarep pamujina. Malar wedi asih ngarap pangaruhna. Nyiar kemuliaan di dunya. Boho kana kemuliaan akhirat. Poho ka anu ngahirupkeun maraneh. Repeh leuwih hade pire tinimbang puji maraneh dipake maksiat. Jep manuk teh repeh sakedapan. Reuwas sareng rumaos kana kalepatanana. Nanging barang ali mungkur manuk-manuk curing hak deui.
kadangu ku alim malik deui kana kurung. Repeh saurna bari heos niup. Ana hiuk teh angin panas tarik sakalangkung. Kurung teh gugulawingan. Manuk-manuk tinggerepak teu lami. Per sadayana ngeleper. Ngagoler parae sapada harita. Waktos abdi ngupingkeun ajengan ngawuruk, aya hiji dua kecap anu nyangsang di abdi. Eta jadi banyu panghurip, panghirupkeun deui manuk anu gempar tea. Saban kecap ngahirupkeun manuk hiji, ngawitanana kulusak kulisik, nyah beunta, teras cengkat kukuliatan, kikiplik, pek disada. Ya Allah, mata kuatir, cacat cicit, culang cileung, semu anu keung, semuna langsa, wuwuh seueur nu hirup di saradana wuwuh tarik, wuwuh raos, benten pisan sareng kapungkur sareng eusina oge ayeuna mah muji kaagungan kamujaan anu maha suci. Ayeuna manuk-manuk teh parantos hirup deui sadayana. Upami abdi keur dihanapeun itu kembang anu ngarunggunuk meni raong manuk-manuk maca tasbeh. Nanging ana reupungi manuk-manuk teh gempar deui teu aya anu hirup hiji-hiji acan. Manuk beureum anu panggedena teh ari sonten paehna sok pangheulana, enjing-enjing hirupna sok pangpaneurina. Kitu raraosan abdi dongkap ka waktos ieu. Eta mah sadaya-daya supados kaunia wae ku ajengan. Katerangan anu panjang lebar dicarioskeun ka pangresa ajengan. Alhamdulillah, syukur walia. Saur ajengan, tuh Allah mah sifat murah, sifat asih. Najan urang gede dosa kalah kumaha oge, moal burung di hampura. Asal urang banget tobat, rosa ibadah. Ajengan maos doa, syukur ka pangeran. Kedah kumaha abdi teh supados ulah anger wae kieu. Eueuh deui ngan kudu tambah banget tobat. Kami oge moal ngantep insyaallah dibantuan. Mitra kaum dangu tutup ajengan sasauran nu adan lohor tutup. Geus tamat bereng anu salat. Biasa bae cara sapopoena. Bada salat walia ngincid kana ruyuk kembang tea. Ngadeluk dikir. Waktosna mitra kaum dangu. Cag dongeng ngawadalkeun nyawa seri ka 6 urang cekapkeun dugi ka dieu. Insyaallah ke urang lejengkeun kana seri anu salajengna. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com